Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salah sahiji pepeje karuhun Sunda baheula nu ngabogaan makna nu kacida jerona. Lamun dilenyepan leuwih jero deui jeung bakal katimukeun naon anu diamanatkeun ku para karuhun urang baheula eta. Ngan ceuk juru pantun mah ngarti keuna kudu mahi ku pangarti bari jeung rubak amparana. Pepejeh nu kiwari diserat keunkeun dina ikon kota Bogor tepas lawang salapan dasa kreta. Dinu KIWARINGANCIK nu bihari seja AYEUNASAMPEUREUN jaga. Aya sababaraha makna nu bisa referentasikeun tina babasan eta diantarana nyaeta sagala nu kari kiwari minangka pusaka baheula, ikhtiar ku kiwari pikeun warisanan jaga. Nanaon nu ku urang rasakeun kiwari mangrupakeun warisan karuhun baheula. Nanaon nu ku urang pigawe perjuangkeun kiwari bakal jadi warisan pikeun generasi penerus engkena. Tapa ka nagara, tapa kana diri, ngabdi ka nagara, ngabdi kana diri. Bakal jadi tapak lacak urang jaga, tabepun.